Sementara saya booking dan kita mainkan di adegan kayak Murubago. Murubago. Abis teleponnya, kemana kita film itu kan? Cintau seng cintau, cintau pao xin hao, ting tang kan sei chi hong, chi pen, chi mi hao seng. Pakai dulu kita foto. Mau ngaplek nih. Apa abi? Enggak ada. Kan sore nangkep kan yo. Abi tuh. Ide kan. Lagi di. Alapnya buat besok pasangin. Kita cek barang-barang. Ini gaji kita kecil. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Pasir Angin Sadaya khusus nama nepangkeun abdi Obri Eas namina Obri Eas atungi ayeuna teh urang memperkenalkeun naonnya acara ieu anu pertama acara podcast minangkana mah gitunya podcast sarang dina podcast teh aya artian gitu naon tuh pabacot-bacot gitu tah atuh nama urang ganti ku ngarahul anu artina teh ngarahul we ka mana lah gitu ngabohong deui mah bohongnya nah ayeuna abdi dia moal nyalira aya rencang sekaligus aktor anjir aktor atunya YouTuber cenah anu can terkenal teh anu mana namina teh terus kenal meureun nya Saprol Kang Saprol aduh ieu emprok bisa urang syukur calik calik aduh, kumaha itu aya naon teh? Tadi anu calik tadi heup gitu. Kumaha teh? Kagina Kang Saprol damang. Alhamdulillah damang. Mungkin buat netizen alhamdulillah saya sehat. Ditungguin aja lah. Kalah tapi itu dah saya motor liwatnya. Piraku. Tah. Motor. Okay. Bakal gandeng. Iya, kayak ditit ya pokoknya mah ieu mah. Ya, selfie. Nanti kudu batur ngalaksonan urang mah. Atuh. Ya, siap. Kada kadenge keneh nya. Sarana teh nih. Keun bae ya betul lagi usaha. Tah padeup. Padeup Kadang gandeng. Padeupnya. Jadi atuh ieu Kang Saprol teh anjeunna tos malang melintang lah langlang buana terpercaya dan mempesona teh gitu. Cenah 3D. 3D. Tah 3D. Jadi ieu teh Mang Saprol teh atuh anu dipayun teh naon sok kejeburan deh sana sih. Mohon sok kejeburan, sok disiksa. Anu mah minang taronyokan ya gitu desa peso. Berdarah tapi sakit tapi tidak berdarah. Sakit tidak berdarah. Kayak mobil itu Emang kieu. Emang geuna suasana di kota emang kieu kan kaoseun. Jadi ciri khas urang teh orang Sunda batur orang kota jadi mau mobil teh penting berang teh aya eureuna. Bener. Aya eureuna. Atuh kelak liwat heula sakedeung enggak di aduh. Tapi bae teh ngalaksanaan berarti bae laksanaan mobilnya nya. Kemarin kan trek ya di Omean di bengkel Kang Haji atuh. Ulah sudon. Positif Positif sih mobil teh laksana rusak. Nyanya lah kan. Mobil alusnya alus rusak rasa meureun gitu. Tapi di dinya Kang mun makal gitar pasti jago nyuling. Abi mah kana ieu sabarna mah nembok gitu tah. Eta alus Kang soalna abdi ieu cabi teh. Yes, akan ieu nyekelan we gitar teh pasti pintar main sulingna cek abdi teh. Asa teu nyambung teh gitar kan main suling. Geura sok kreatif soraan. Cobanya. Ieu mah ieu mah tadi itu Ieu mah sok bodor wae ieu mah. Kurang balik di kana tema ieu, temana Kang Saprol. Itu tadi can atos ieu teh. Kang Saprol teh anu dina
anu aktor Malang Buana. nya lah pokoknya namanya anu jadi YouTuber sebagai artis YouTuber nu Nya artis gagal. encan Kang, artis Nya encan. kan sebagai gagal. Nya eta mah pasti gagal mah. Tah berarti ayeuna teh Kang Sapro teh ku abdi diulam teh dina tema na teh Moro Bagong. Tema naonnya eta mana apa tadi poho teh? Ngarahul. Ai ge ieu kela-kela Kang, ieu teh ngarahul teh bade difilmkeun eta napi supayos ini ngarobrol kieu kita. Jadi kieu we ngarobrol. Tata bahasa Anda kurang. Jadi kalau untuk mungkin untuk yang nonton di ini ada channelnya belum ya? Ada. Oh, ada. Iya, ada channelnya Iya, namanya teh mungkin Rea TV. Rea gitu. TV. Nah, gitu Oh, bagus. Mungkin berenah tiasa ku abi di kontak ku pami abi Priyogi. Mangga pasir tadi. Tabatnya itu buat tabareur sabaraha nya. Ah, iya masuk kere we. Hiji nate dua. Oh, balik deui. Oh, siap. Jadi nya kapungkur sih Kang meureunnya. Kapungkur abdi tos ngiring di ulun meureun aya lah. Ayo, coba tag deui ka edu. Jadi abdi kupikir apa abdi nu ini teh Kang. Abdi ini apa Kang di dia so hayang. So abdi heuh ke heula ngomong lah kan. So itu jadi mah show ya. Jadi mungkin apa ini mau bahasa Sunda tanpa bahasa Jepang Kang? Campur lah, urang mah campur dah, urang mah kan kawan-kawan intahu sih. Oh, itu namanya jadi kudu bisa nggak bisa. Jadi Kang benar itu kumaha. Iya betul dia ngomongnya kumakeun ya. Iya yakin. Lewat, saya dah lewat emang urang nongkrong aja di sini jalan kan. Kudu positif urang mah. Mobil teh Kaneng setik wajar. Rusak wasona kan gitu urang positif we nya. Aw, tepung geus jauh ngagorwan. Tadi di dieu Tetep da. Heeh, kumaha urangnya bingungnya sia eta teh. Atuh ayeuna jadi kumaha? Jadi Temana teh kan ngarahulkeun batur. ngarahulkeun batur. Jadi kieu kela atuh teh nu nyeun saja teh kumaha nu nyeun Akang apa ieu nyen carita atan api abdi nu bade ini. sok eta mah ke motor deula aya mah gampang masalah eta mah kelanya motor deula. Jadi temana teh ngarahulkeun tentang naon, tentang desa, tentang kampung, tentang apa gitu kan. Iya Kang Sapro. Oh, kumaha. Berhubungan ayeuna teh kan sekedap deui teh. Ayeuna teh bade desa Pasir Angin teh bade ulang tahun ayeuna terang teh Kang Sapro. Nya abdi kan tos benten penduduk. Jadi iya. walaupun benten penduduk tapi desa Pasir Angin nomor 1 di hati saya. Aduh, bro. Ya iyalah. Soalnya walaupun saya udah tidak KTP-nya udah tidak KTP apa ya kayak Pasir Angin lah gitu Kang. Tapi di jiwa ini Kang desa Pasir Angin teringat terus Kang. Oh. Jadi gitu Kang. Jadi keterang gitu Abi. Ini itu cenah Abi cenah aya nguping-nguping desa Pasir Angin bade dekade ka sabaraha gitu teh. Tah ayeuna teh Kang Sapro ye. Desa Pasir Angin teh ulang tahun anu ka 42. Oh, 42. Berarti 42 mah tuh meureun Abi ge can aya berarti nya. Berdirinya desa Pasir Angin 42 Kang Sep. Asep saya teh. Abdi sok hilap. Obri ais. Oh, obri ais. Abdi sok hilap. Punten dia Kang. Abdi sok hilap ya salah. Jadi gitu Kang. Oh. Tah ieu Kang Sapro ye naros abi mah ye. Ah, sok naros wae. Abdi tadi taros wae. Kan nya ninggal kaayaan desa Pasir Angin ayeuna. Kumaha? Nya kumargi desa Pasir Angin teh kan sekedap dia bade milang kala. Milang kala kan sabaraha hiji? Ye, Oh, anu 42 pan tadi. Oh, 42. Asuran 42 teh gitu berdirinya desa. Oh, berarti sama aja marinya. Sami-sami gitu kan. Lah gitu pokoknya. Iya. Atuh harapan dan doa Kang Sapro teh kanggo desa Pasir Angin teh naon? Jadi mungkin Nu kahiji heula. Nu kahiji kela Kang. Jadi nu kahiji abdi kieu Kang. Mungkin jiwa abdi di diri abdi terus aya rasa ngalir seni gitu Kang. Jadi abdi hoyong gitunya modelnya mungkin lah di dieu seueur barudak ngora. Barudak ngora nu ayeuna kan sok resep pinter lah kana ngedit-ngedit HP kayak gitu. Sanes kana bobogohan wae gitu kan. Jadi abdi hoyong ninggal gitu tah. Komo di dieu sasi anu sok beuki heureuy, anu sok beuki nya tonyok-tonyoknya Kang punten. Ya. Jadi sok ayeuna mah bikin konten lah gitu Kang. Jadi atuh
komunitas selamanya orang teh kudu gabung. nya kudu gabung heula sanes partai we nu kudu gabung kan Ya. urang kudu Atuh gabung mah jiga ngacuk Golkar teh. TDI om jadi gitu Kang abdi teh jadi hoyong teh aduh soalna abdi di dia mungkin maaf lah oke jadi Kang aing ngadamel konten gitu mah urang teh kudu lepas Kang Ya. jadi kudu lepas celana lepas baju gitu Kang maksudnya teh jadi kudu lepas lah diri teh jiwa urang teh gitu jelema beuki heureuy beuki haul teh tuangkan lah karena mangkok Serius ya ya. kela akang sok tengah emosi tenang sudah gitu kan tuangkan karena kreatif lah mungkin ayeuna seueur YouTube TikTok akang sok TikTok kan yang itu apa tahu kan Ya. sok maju gitu kan sudah jadi di sosial media itu emang seueur ayeuna mah kan jadi bikin banyak pasti tos paraham deui updatekeun diri jiwa urang teh gitu Kang Harapan meureun hoyong anu gaduh jiwa seni teh sok we lah nya tuangkeun untuk kreativitas teh nya. karyanya tak kayak gitu teh Kang jadi ngadamel YouTube lah alit-alitan da abdi sembara mah kapungkur ge abdi berpikir di dia can aya nu lepasnya Kang lepas celana maksudna teh jadi lepas tentang jiwa seni gitu Kang abdi soal abdi dia asal teh abdi nu panggilan teh Kang gitu Ayeuna sami maksudna teh aya nu maturang gitu abdi bingung jadi da limun teh meureun. nya mungkin ku apal abdi kieu gitu Kang Anu gelo nya tah, padahal tah. sebel ya amok ya. Amok abdi ge mun dikitukeun mah. Nyamuk keneh Oh, aya doana ieu eta mah harapan mun hoyong ilah. Ya doa namanya mudah-mudahan lah Desa Pasir Angin teh semakin maju, Nya semakin solid lah. solidnya Orang-orang teh wargana sama kompak sama tikanya aslinya. tikanya teh teh selinya nya ayeuna abdi tos ningal Desa Pasir Angin tos rada mantep gitu Ya, rame wae. ya, kemajuanna Saya kemajuanna gitunya, jadi ya, resep gitu begitunya. mungkin ayeuna di desa teh kan sok seueur gor mungkin aya di Pasir Angin ge gor meureun ayeuna mah. Nya aya ya nama. Ah bohong. Ah, Aya seri. teu. Aya. Ah bohong. Aya. Nya Asli. nya tenang atuh Kang, tenang abi nu Asli, nyarios nya. tenang. Di kitu Kang, hayong teh pan rame aya aya gor kitu mah nu olahraga main badminton gitu Kang, balap motor naon we gitu Kang. Fasilitasi lah, lah. Ya meureun doa ka hiji mah eta mah nya. Eta lah ka hiji mah Tah kanggo doa kanggo lurah nu enggal kan kumaha tah. nya kanggo ka parurah nu enggal mah nya mudah-mudahan parurna sehat, Amin. babari rezekina. Ah, eta. Jadi lamun babarina rezeki teh pan otomatis ka rakyat teh bakal babari. Tah eta terus. Tapi omat ulah babari kawin deh ya parurahnya omat parurah ya Ya, jadi ya, entong ya. jadi iman jadi abdi lah Bener kata-kata nama. ya abdi nggak ngotes nah apa gitu jadi ente maksudnya teh nya kanggo kapur nu parurah nu enggal ayeuna sih sukses jaya selalu lah Pasir Angin nomor 1 di hati saya gitu Kang jadi inti nama abdi kan sok resep nya main kilah Ya. jalan karek kieu Kang sanes main koci-koco wae gitu Oh, iya. Sanes. Aya main istilah jebur kena cubluk ya sok. Oso, kayak kapungkur di telepon kan kudinya. Jadi gitu Kang. Mudah-mudahan lah ku lurah enggal nu ayeuna makin seueur kamajuanana lah Kang Desa Pasir Angin Kang. Nya. Jadi ulah poho nomor hiji nama parurah punten ya. Nya. Kudu nyaah ka warga ulah disasakeun, ulah di nomor hiji nomor 2 keun rek nu beunghar rek nu miskin ratakeun bahwa eta teh meureun Itu kan diratakeun kumaha. ratakeun ka nyaahna gitu Oh. Kang, ratakeun ka nyaahna jadi ulah pilih kasih gitu Kang. Laras saya. Gitu. Maksudna teh Nya meureun tah. Ya, Ternyata gitu lah. ari ieu kan temana teh ngarahul karasan bade ulang tahun Pasir Angin. Mohon. Urang temana teh nyaroskeun Pasir Angin ieu malahnya. oh, mangga. Cek Kang Saprol Pasir Angin dina bidang pertanian kan urang teh di gunung. Di gunung bener Kang. Daun di biasana kan di pegunungan mah Pegunungan. tani gitu sayuran Tani, naonnya. Tah. Tapi teh aya kopi Kang. Har, hoyong. Hoyong Ah, atuh itu. pirang-pirang. Kayak turang heula. Aduh eta da ieu mah bari jualan ongkoh pan Oh, jadi mohon, siap. supaya nya sambil Kemana menyelam sambil lah minum. menyelam sambil membasah. Nya. Kemana Kang itu asal nyalira wae itu ya. Kira da itu air kayak bakal kadap dia gerak. Kedap di ge karame ieu mah. Kedap di ge karame. Jadi tentang Pasir Angin. Nah, Ya eta emang meureun jiwa abdi masih kena aya di Pasir Angin. ieu na Kang nanti dina pertama ya Pasir Angin teh dina bidang pertanian ekonomi heulanya, ekonomi eta meureun dina bidang pertanian eta teh sayuran nu kitu
cek Kang Sapol Pasir Angin layak tuh non jadi kampung petani gitu tah Pasir Angin teh. Ya dibilang layak sih kieu Kang. Abdinya emang layak teh nya abdi da ngerasakeun emang abdi lahir di Pasir Angin di dieu gitu. Jadi ngarasakeun emang urang teh geus subur ku kayaan alam teh berarti entehna tina kaina. Ayeuna kaina pan bari paribasana ke arah oge entehna ke arahnya otomatis beureun sayuranna naon ge lamun urang selagi bisa menanam dan mencocok gitu kan. Insyaallah Benar-benar. teh kopeana. Insyaallah. Kopeana kumaha itu. Insyaallah Kang itu maksudnya teh subur da emang alamnya emang Kita diciptakeun kumaha dong minuman teh ya. gitu. Oh, kira aya motor cenah ya. Duh, saya motor dewa. Nah, itu warungnya jauh liwat dari itu, Pak. Aduh. Bener. Ya eta lah inti namanya Pasapatun Pasir Angin teh. Tameureun kan aya motor heula. Itulah Mun bae ada karunya. karunya. Da batur ge lewat. Lewat. Nah, ya anu tina bidang pertanian nya. Berarti meureun layak lah Pasir Angin teh Layak. siga di Lembang gitu Saja tanya. di Lembang. Kudu nama Kudu meureun. nama Kang. Da urang geus pegunungan gitu. Nya lah sarua urang pergunungan. Eta kira-kira Kang Sapol gaduh teu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh ning Waalaikumsalam. datang. Duh, Aduh. cai naon ieu? Iya teh cai surga. Di surga. Sugan Emang saya teh Tadi empus. Pus. Calik tuh. Mangga Mang Pus. Apa di mana? Mangga Dia di calik. mana? Ada dia. Oh, seperti itu. Ah itu di nya. Itu di juru. Itu. Aduh, ya mah euy. Oh, iya mah. Kieu dicebut. Itu maksudnya semua Awet ya mah. Bakal awet ada tante ya mah aduh. aing mah beak-beak. Iya mah. Aduh, demen. Habis Anjing ieu mah. Aduh, iya mah. Ya pan urang teh. Kumaha? Itu lah urusan Iya. kumaha ieu. Rek dijelaskeun si Puring ya. Sok. Jadi di Indonesia teh Kang ya punten ya. Kudu heula atuh mending ge. Oh, kudu. Tong kali temongkeun da Da ieu mah can da bayar ka urang. Can mayar pokona mah anu apa tina produk ieu tah ku abdinya. Mangga kantun kontak ke abdi. Abdi terang so anu depot papai dan terang abdi pokona mah tong hilap ya tah. Abdi mau kali temongkeun da can aya sponsor. Power ya naon. Karena duit we. Aduh. Ruksaknya. Aduh. Lain abong di lemur resepnya. Haneutun. Urang mah tak aya mah teu betah di kota teh kitu. Harua mang abdi. Ya kieu dinya bisa panggil Oh, dipailin. Jadi kumaha? Tah, gitu ya. Nya tadi ngabas. Ya ngabas ngabas oh, iya, ngabas. tadi Sok. mah lepas lah ieu lah. Lepas lah. Nah. Eta tah. Kela Ieu teh ieu teh kai ieu Kai. teh. Awi kai. Kai ieu teh. Oh kai. Taku sabab ayeuna di Indonesia teh minimna pengetahuan tentang sampah bah. Ya, laras. Mun Tah, eta. itu kan si sedotan teh plastik bah. nya. Upami lamun buang begitu saja itu jantan polusi gitu Tah. jantan ieu. Nah, ini mah jantan ku ieu. Ku ieu. Oh, tapi meureun urang teh wayah. Tanya we. Ieu teh sanes dikenyot sanes. Oh. Kedahna teh kieu. Kan enak keur kopi oge. Ya. Tah. Dibukakeun. Jadi lamun aya nu hoyong ukeun teh, ukeun. Disuekeun we sadayana. Sadayana diputerkeun kieu. Diputerkeun kieu. Kayak diputerkeun kieu. Heeh. Asli lah. Kamu bisa diatur ge. Jadi heeh. Kata teh. Iya lah ya. Tepang lah ieu teh. Sa nami teh teh. Asep, Asep. Oh, asep kumaha? Asep pelangi. Asep pelangi, asep cahaya. Wastama, Oh. pun Idin. Oh, Wastama. Pudin. Berarti Kang Tama we nya. Oh, da meureun rencangan kayaknya sebenarnya. Mun kula mitos tepenaknya kan kumaha tisaprak non Covid lah nya. Covid 19 mah emang bener. COVID-19 dan cenanya. Ya. Tema Idin mah nami iya sih. Nami samaran. Samaran, dah sangat emok pan sering ke bumi. Mohon. Bang Emok. Aduh, Bang Emok. Aduh. Bang Emok Kami nih. berjanji. Tah, kami Ya maksudnya berjanji. teh. Da bikin ngiringan eta mah. Asli. Emot kadinya tadi. Ngiringan ieu mah. Bios da butuh. Begitu. Nami mah Rizki, bah jam Oh, berrezeki. Rezeki jam rezeki. Ah, saya saya tambah saya. Rezeki kemisna udah patang Rebo. ningang di alus. Ningang di alus. Di batu Di eta. Di batu. Di Tahu batu. di kepeg. Ningang di alus tipung gitu. Jadi ngebul gitu ya. Ngebul. Terus
gitu. Gitu. Atuh Mang Idin ieu teh Punten. Sanes teh sono itu warungnya keueuaneun. Nah warung di dia Nya. atuh keur we da atukeun we atuh bari usaha. Sok we bisina Oh, warga. Mohon gitu. Da itu kan Biasa. Punten atuh nya. Sami-sami Atuh nuhun pisan si kopina. bayar mangke. Kena bayar mah. Mohon. Assalamualaikum. Assalam. Salam. Bener jago si Amang eta baheula mah kana hayamnya. Ayam baheula mah ngajiretan teh nu batur. Tah Mang Saprol uihan dia kanu tadi uikeun dia. Mangga. Ieu teh Pasir Angin teh anu tadi dina bidang ekonomi pertanian. Tah enak abi ngayos dina bidang infrastruktur. Seperti jalan, pembangunan. Eta suruh Kang Sapro ayeuna jalan jeung pembangunan balance tuh apa seimbang tuh. Jadi ayeuna mah mungkin jadi kajian teuing jalan butut imah ararus ayeuna mah. Udah soalnya kan kieu Mas Sapro maksudna ari imah makan eta mah konsumsi pribadi Iya. konsumsi di non hak Konsumsi. pribadi gitunya Oh, pribadi eta mah nu ngabangun meureun ka duit mangga dari jalan makan ieu Oh anu jalan itu teh. pemerintah. Pemerintah. Berarti Abi mah ya- urang mah teu perlu ngalusan jalan. Nya da atuh da meureun deui menu pemerintah. Kan meureun ari masyarakat mah cing anu pemerintah teh nya cing ningali we tuh nya Nya meureun gitu. Meureun gitu. Atuh jalan geus butut kita buru-buru gitu nya. Heeh. Gitu meureun. Heeh Nah, gitu. Ciro Kang Sapro kumaha pembangunan ayeuna telat apa lambat apa tidak sesuai dengan harapan Kang Sapro lah. Ya intinya mah tidak sesuai harapan. Soalnya ieu abdi amun tos sabaraha tahun tuh di dieu teh nya Motor deui motor di wae tapi kan bae da ada rame. usaha. Haneutkeun asli. Jadi berarti lamun abdi geus wilayah sanes desa Pasir Angin tapi abdi hoyong ngamumule engke dina acara abdi we sumping. Mangga. Ini nya tuh. Da ieu mah urang mah atohen mah aya aya orang luar nanti Sumpingnya nya gitu tah eta lah. Ujung iya Kang Sapro dina Pasir Angin teh. Non kesenjangan dina kesenjangan atau naon ngaran teh nya. kebijakan, Lainnya naon tuh. kesempurnaan. Generasi Oh, ya generasi. generasi barudak ngora teh budak ayeuna dibandingkeun jeung urang baheula keur Jauh, ta eta Jauh. tina jauh. krama sopan santun nu karituna we. Jauh. Oh jauh Jauh. Pokoknya mah jadi mungkin ku ayeuna mah ku zaman Android teh ya Kang. nya. Jadi rek ulin ngadu ka ciging saya di jalur Android mah. Akang ulah sok hayang ngadu ka kieu we Kang. Ayeuna urang hayang nempo naon lah, nempo mungkin pernah ke Ancol can. Atuh ingat di mana. Sarua. Maksudna teh siga kitu emang hayang nempo naon teh aya di Android Kang. Jadi budak teh hayang nempo ulin, hayang nempo kapal, hayang nempo mobil. Kudu hayang keluar ulin, cicing we di kamar nempo HP. Itu ya perbedaan. Jadi perbedaannya jauh. Jadi budak air mah. Aya urang baheula makanya Oh, melola layangan. melola layangan. Aya mah kan budak hayang main layangan. Dina game ge bisa nya. Dina game. Hese ayeuna mah. Jadi budak teh mah papanasan. Mah papanasan, matak budak ayeuna mah lolobana teh gareulis. Karasep. Ada budak bola kumaha. Budak baheula mah haruri. Urang da pugulin kan. Jadi traveling teh mah dia ka alam. Aya budak ayeuna mah lain. Ka dalam. Anjir. Ka alam. Jadi cicing di jero imah. Ke dalam. Halus Mas. Halus benernya. Saya ge kieu aduh sok kadang heueuh. Boga kata-kata nu kitu mah namanya. Kata-kata yang tidak akan dipahami oleh seseorang yang belum bisa mengerti perasaan kita seperti apa. Oke. Tiga gitu, Bos. Yuk. Tah ieu na teh kieu. Kang Sapro. Apakah misalnya setuju teu? Henteu. Oh, Chan. Di Pasir Angin teh ide yang bagus apa kumaha gitu kemajuan apa kemunduran ye nya lamun di Pasir Angin teh aya komunitas anu dina aktif di sosial media di YouTube gitu nya di lokal itu kreatif lah Sae. bodak kreatif Ngadukung abdi asli. tapi tak abdi teh hayong aya dukungan teh acan gaduh wadah sareng
nya fasilitas sareng. nya fasilitas oge wadah fasilitas alat sih kemungkinannya mungkin Kang Saprol mah setuju merenya. abdi mah setuju wae komo dibarengan ke sararea babarengan jeung abdi mah hayu ku abdi lah di sarengan lah karena kesenian mah. Ya, siap. Tah nu anu paling utamana lamun di pasir angin ieu aya non nu gaduh konten YouTube gitu nya. Nu gaduh non nya anu ka itulah YouTube Kreatif lah. nya. Kang Saprol teh meureun istilahna mah bade ngadukung lah. Ngadukung Kang. Akang ngadukung teu? Teuing eta. Akang teuing. Abdi ge teuing. Akang ngadukung abdi pasti ngadukung. Wah, ieu teh pendirian atuh. Ini pakai jeung pendirian sok. Mending kena abdi anu Tuh, nya. ini teh pakang ini teh. Teuing akang teh kitu wae teh. Emang pergi ka mana atuh nya? Tah, si Peggy abdi teh kayak ulin kali teh abdi mah. geus si eta mah Tak di nganjang kali teh. Kangen ke si Peggy. episode nu hareup. Bakal aya deui. Bakal Oh, aya heuh aya di mah. Udah Kita kan tadi ngobrol teh lah. sibuk cenah ya mah. Tak Mang Peggy. sibuknya. Heeh. Dan bae lagi emang jadi masa sibuk sih. Padahal mah aya we di mana-mana. Atuh Kang Saprol ya. Ieu mah urang melenceng tina tema we sakedeung mah. Naon teh naon sok sok Urang bicara. melenceng tina tema ieu. Iya. Ieu Kang Saprol teh keseharian teh naon? Dina pekerjaan apa dina hobi apa dina naon? Ya, sadayana we pekerjaan. Hmm. Keseharian lah intina mah. Ya, Aya naon tuh aya teh? keseharian kesibukan abdi ya Anjing. emang padat sibuk. Anjing. Jadi sibuk kali itu dia teh nih. Tepararugu. Jadi kesibukan abdi memang tepararugu tapi nya selagi abdi tepararugi sok aya nu dibutuhkeun sih. Nah, eta. Gitu Nu kan. penting mah menghasilkan lah. Menghasilkan. Abdi kemarin ditelepon ku ti Jerman. Kita main film. Abdi teh sanggup, Kang. Eta mah sareng ieu meureun satunya. Hanya Anya. Sana sing si Anya. Abdi di ditu ditelepon ku Perhutani. Abdi ditelepon lain. Perlu tadi. Abdi ditelepon jadi ku ngelarugan lu. lain kan bener kan. Kela yeuh. Abdi ditelepon ku Perhutani. Perlu tadi Australia. Da ngomong nage, da emang ngomong nage. Abdi teu percaya, abdi teu percaya kela kan. Jauh-jauh ke Jerman. Abdi teu percaya, abdi teu percaya di telepon. Ieu nomor rumah. Tapi mitina hawayu ngan mikin dieu. Assalamualaikum. Punten ih Kang Saprol. Abdi teh saha? Halo, hawayu anjir ieu jelema lain orang Jepara ieu. Lain orang Jepara jelema ieu. Di Inggris pas ieu hawayu Kang cenah. Anjir teh logat Sundaan. Sebenarnya Kang di mana ieu teh begitu. Abdi cenah Kang Idris cenah. Abdi tos aya di kontrak ku Perhutani 8 tahun. Oh, bisa bener naon Kang teh abdi teh. Jadi kieu cenah Kang jadi aya cenah model ti atasan kami hoyong mengembangkan dah hoyong diliputi perhutan-hutani kayak gitunya. Jadi hoyong difilmkeun. Aduh, cak abdi teh difilmkeun ieu pasti film. Ieu pasti film aku mah. Ieu Kang ieu pasti film. Lamun teu make drone ti luhur hayang ka tepeuh hutana pasti bakal kudu aya jeepna nya. Abdi teh geus gagah we ditarima. Nu rares Kang Idris asli Kang da malahan mah cenah model tiket ge sok ayeuna ge dikirim. Aduh abdi teh nya Abi teh jadi bingung gitu Abi teh aduh Abi bingung Abi lamun ke Belanda atau ke Jerman ya ke Jerman lah model siga Kang Didis Abi sok sieun biasa ngomong Sunda Kang dari ditu lobana Jawa Kang Oh nya Jawa model siga Brebes Purwokerto di dari itu Jerman bagian Jawa Tengah gitu nya eta Jerman udah ke Cibadak teh nih jadi bener Kang Abi pas nek tekan kontrak biasa teh tekan kontrak aduh Abi tekan kontrak. Jadi pas dirinya teh cenah model Kang Saprol untuk sementara saya booking dan kita mainkan di adegan kayak Murubago. Nah, Murubago. Abi telepon ieu, "Kumaha teh teh film teh Kang Idris, di dieu ge Murubago nya teh naon atuh jeung bagong." Ieu mah ngaledek tapi alhamdulillah lah gitu urang teh kan bisa panggil jeung dulur-dulur anu di Jerman. Gitu kan. Ari Makno kan enak Makno itu. Kana kai di ditu kana kai Makno ke.
sarua dina kai gitu Kang kan. non kan ya. Kang Nor, Kang Idis, di aduh besok barareta. Da cenah di Jerman mah cenah aduh di Jerman cenah lamun cai saat teh bisa kawalungan. Aya ge laut asli. Sieun ti teuleum. Lain eta Jerman arabatan burangrang nya aduh dikeun teh. Da abdi mah tuh da sanes ka Jerman wae Kang. Kemana wae teh? Model siga ka Cina ka Jepang abdi mah ngalaman. Abdi setahun di Jepang. Oh itu. Lagu oge nya. Sok geura ngalagu. Kumaha laguna? Sok geura. Chân tao sơn chân tao Chính thức bóng sinh hậu Thiên tăng cảnh sĩ chi hậu Chi phân Chính đi hậu sơ Thiên hậu sơn sân tàu Sinh sân hậu Sok ha, akang kita sa Tình nhai cao đi Thức phang sáng Naruto-han Kokoro mo ai sân hậu Chứ tao phong xin chân hậu sơ Lão sân thằng Ăn sao chờ hai Aduh jadi kecapruk ya kan gitu tah bisa nih tah di Jepang abdi setahun Lagu Jepang ya teh. akan beli teh nyangka juga dia akan cepat pagi juga akan kita pan pernah duet di kafe mana teh nu di Jepang teh nih Nomira Hadi. Nomira Hadi Nomira Hadi itu juga jalan Anu tilat anu lah sekolah pengkor teh akal berarti. api Udah gelengkut terus teh. api Astagfirullah. kaki aduh kena foto Mau ngaplek nih. Apa abi? gak jalan Orang itu semua. akang teh aduh ditojas ke paso teh akal kan teh aduh gak jalan akal Hari dia teh suku teh pengkor ngaplek. pengkor abi bener asli dari jalan kutreuh akang panoning di bawah akang teh teh aduh akal aja ini akal Oh nya. oh Oh teh geus meuli ieu lotek kan. lotek. Di warung di warung khas Indonesia. biem anu deket gerbang halte Nah, eta meuli lotek. Pas keluar teh naon jelema pengkor cokor. Lalu sore nangkep kan yo. Abi teh. Yo, ijek-ijek lagi di. Oh. Abi ge tapi eta kan benar Kang abi keur di Cina atau keur di Jepang. Abi benar Kang. Dari ditu mah ripuh. Lamun di dieu mah lamun kela atuh. Kala ieu asa yang apa nongtos araya ya. Araya. Aya loba. Oh, aya. Sudah aduh. Lalu kenteng itu. Tuh, pun sunan. Lu lajo gelo ieu kan. Nyangka Ini tukang itu jelema. asli kan batak cacat iso. Cika bisa satu iso. Nah, jelema pas di guruan araya di sunan banget. Lah lajo teh bener. Tak eta adik kan resep ka orang pasir angin teh ditinggalkeun sabaraha tahun ku abdi ge jelema teh harebat. Bener jadi pahlawan teh. Eta mah nya ade pas sedang gitu kan Tadi pesanan teh. Benar benar. Jadi gitu Kang. Yeuh lamun isuk pageto anak ka dieu bae. naon heula. Tong. Udah sieun teh rek naon heula. Apa kita silaturahmi deui gitu kan. Oh nya tiasa tuh atuh. Da ayeuna maning tuh aduh ieu penting teuing Kang hampura ieu nya pokona mah. Karek Cina sok Jepang can Jerman ieu keur di Aduh isukani lah ayeuna mah. Oh itu Isukani. Kumaha teh? Da ayeuna tuh da. Can beres ge anu ngucapkeun selamat hari jadi ulang tahun. Kalau sok ayeuna tere-tere heula lah. Jadi mungkin Kang pakai lagu Kang buat lagu Jamrud. Selamat ulang tahun buat Desa Cirengin. Ya. Oke, buat semuanya tepuk tangan bro. Buat alat buat Desa Pasangin. Kita jadi bareng-bareng.
Gaji kalau terus Kang. Semuanya. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Terus Kang, yang ku beri. oke, mungkin buat warga Pasir Angin, desa Pasir Angin, mungkin cuman ini yang saya bisa lakukan. Selebihnya mungkin kita nyusul di lain waktu di podcast ini, oke? Maaf, bukannya pelit, soal seserangan. Tak modal dikit doa tulus hati. Oke, mudah-mudahan buat warga desa Pasir Angin sehat selalu, banyak rezekinya, jangan pantang menyerah. Pokoknya guys gitunya. Jadi pokoknya mah hampura ya mau bisa lila teh. Rame bah. Ngesandu mah tuh kumaha itu. Nyakeun bae pan ke urang disambung deui di nu lain waktu Kang. Dai unggal poe mah kita. Nya tuh hari kita mah Ya. sapa turun pisannya. Sios. Terus kesumpingan. Mohon. Kumaha da nih teu cai ge Abi yo sebonga sa dipapageun abi naon diantirkeun gitu tah. Pokoknya mah kitu ya lah. Siap apa satu nuhun dah. Salam ka barudak Pasir Angin. Nya, siap. Oke. Nuhun sami-sami. Hatur sadayana. Oke. Alhamdulillah, aduh balarea sadaya bianinya ngarahul teh ngawangkong teh paruguh kitu tah ngarahul teh. Nya bilihna aya cariosan anu panjang nyugak pondok nyogok teh gitulah teu netek taraje teu nicak hambalanana kitu nya. Sing ageng dihapuntenna da kumargi abdi sareng rencangan mah ieu saukur ngonten hiburan lah gitu nya. Da ke rumah Pasir Angin teh bade milangkala gitu janten abi naon nu tiasa masikeun kanggo ka Pasir Angin teh sakur tiasa ngonten kieu kitu nya. Aduh nya mudah-mudahan Pasir Angin kapayuna langkung sae pemimpinna langkung amanah gitu nya, langkung jujur lah itu nama infrastruktur nu kalitu utamana jalan sing engal-engal dilereskeun gitu. Tah sakitu mun disim kuring mah sekapkeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasir Angin menyelamatkan jiwa. Aku berdiri melihat peri. Pasir Angin selalu kurindukan. Tiada hempasan di dalam hidupku. Kampung, gunung, sawah, hutan menjadi keindahan. Mentari pagi semakin menghangatkan. Oh, Pasir Angin selalu